Aya sababaraha santri alumni silaturahmi ka guruna. Eta santri teh aya anu tos jadi mubalik, padagang, pagawe, pajabat, aya oge anu masih ngarintis usaha. Eta santri ngalobrol ngeunaan kaayaan masing-masing anu serba hese ngajalankeun kahirupan dina mangsa ayeuna. Teras we guruna ngadamel kopi kanggo eta muridna. Aya sababaraha cangkir kopi dina baki, aya cangkir anu mewah, cangkir tina kristal, cangkir tina keramik, cangkir tina kaca, aya oge cangkir anu murah, anu biasa. Henteu aya nu sadar yen guruna nyayogikeun kopi teh salaresna langkung seueur batan jumlah eta santri. Teras we eta santri teh nyarandak kopi masing-masing. Guruna nyarios, coba cenah perhatikeun ku aranjeun. Anjeun kabeh nyanak cangkir anu mahal jeung mewah, sedangkeun cangkir anu biasa jeung murah diliwat. Santrina ngagarebeg neme sadar, cek guruna kok bae hidup hayang cangkir anu mahal jeung mewah, wajar da manusia. Tapi justru kahayang kana anu mewah jeung mahal teh eta biasana anu jadi sumber kahesean jeung kakuciwaan hidup anu kuhidup di sorang ayeuna. Ieu kopi teh ibarat hirup hidup, sedangkeun eta cangkir pagaweanana, pangabogana, kabeungharanana, jabatanana, posisina di masyarakat ayeuna. Jeung eta bentuk cangkir saeutik oge henteu matak ngarubah kana kualitas kopi. Kade ulah kusabab sibuk milih cangkir anu mahal, urang teu bisa ngajaga kana kopina. Padahal kualitas kopi ieu anu kudu jadi fokus urang, sehingga urang bisa ngarasakeun nikmatna eta kopi. Fokuskeun kana kualitas diri, lempeng, bener, anger, singer, jujur, akur, sumanget dina ibadah, sumanget dina gawe, bari hate anu ikhlas karena Allah. Maka naon wae pagawean anjeun, sakumaha wae pangaboga anjeun, jeung kumaha wae posisi anjeun ayeuna, arek gedena arek leutikna, maka anjeun bakal bisa ngarasakeun nikmatna hirup pinuh kabagjaan.